ka Gusti nu Maha Suci, ngedapang jihad pangraksa para abdi-abdi seni, sejak ngaguar larangatan titis waris ini aki ngembakeun jalan laratan katampian kesan mandi kaleuwi sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek muru lulurung tujuh ngaliwat ka pajajaran bongan hayang pulang anting padung dengan jeung usikna pancikan pun sapung sampurasun karumuhun kahyang Prabu Silih wangi numur badi pajajaran pangauban sesirik nu gelar di tata Sunda muga nyebarkeun wangi. Ka Gusti nu Maha Suci, ngedapang jihad pangraksa para abdi-abdi seni, sejak ngaguar larangatan titis waris ini aki ngembakeun jalan laratan katampian kesan mandi kaleuwi sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek muru lulurung tujuh ngaliwat ka pajajaran bongan hayang pulang anting padung dengan jeung usikna pancikan pun sapung sampurasun karumuhun kahyang Prabu Silih wangi numur badi pajajaran pangauban sesirik nu gelar di tata Sunda muga nyebarkeun wangi.